Ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala moal aya paling aya kemanusiaan doang mengganggu dan mengganggu ieu mah lain ketentuan langsung tinu bogana ti Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang melalui penjabaran ijma ulama jadilah kos kieu. Ya Allah eta lamun hewan anu di dahar nu dihar teh anu sok di dahar mah ya sapi ya munding ya domba kemudian atuh ayeuna mah hayam persis soang nah kumaha tilu tak ketentuanna namun teu daekeun mun teu daekeun maraban jeung inuman berarti tilu ketentuanna bai'in jual alpin parawan awazibin pencit kumaha lamun binatang anu tara di dahar aya binatang cocokan tara di dahar ucing misalna anjing misalna boga anu hideung teh naon ngaranna nu sok aya di Lampung teh nu sarua jeung mamang teh beungeut teh siamang nah camang teh eta teh ua-ua dan lain sebagainya eta binatang-binatang maung teh ya kemudian gitu boga di kebun binatang mah pan segala binatang aya komo teh ku ari mah taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah urang dek ningali binatang India binatang Afrika binatang Amerika binatang nah aya eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya pernah neuleuh ngan gora mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye engke halal apa halal coba deuleuh buktina tan mandak urang neuleuhan ka ditu banteunna naon ka kebon binatang neuleuhan ieu nu bentukna nu kieu halal ieu haram gaji jadi urang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawa si doi ka dituna teu beres tah mah tuh mantak kula inget ka Abah Ucu Ucu almarhum caringin nyana aya nu ngajak ka kebon binatang kadinya ka taman safari berangkat biasa ka ditu Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu misalnya usaha tempat pembibitan peternakan sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan riba tuh siapa kos gitu Ieu mangga sababarakari pertanyaan kos kieu ye can kahalal artik bae ku hulu sia segala daging segala tek-tek bengek kitu-kitu kene ieu teh kos bank kene daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito kitu-kitu kene cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 1M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen
itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu tah hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyahotan teu mun 10 orang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae ge cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngarebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang nanti tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulana kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere Izweta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye jecek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 ya geus jadi engke pembukuanana tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya tah berarti ieu urang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan iya kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek henteu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teu nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain nunda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara dia lah yang mesti kabulu bahaya cenah ieu duit cokot embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris nah tuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris bayarkeun heula aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010 tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang apakah boleh menurut agama
permintaan waktu menang baik hutang emas nganku emas deui mun tadi 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kabeneran hayang ku duit baik tinggal diduitkeun we sabaraha duit ya geus kitu mah teh geus babarina deui geus beres urang nuluykeun masalah soal nafkah sarewiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun sarewiti eta anakna begitu datang ke alam dunia sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui walaiha wajib kanyi sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi baka wajib nyisarwiti nyusuan anak kanu pertama wajib tah borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung lah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing ade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing ade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta ngade kuari manggeus teh darek nusuan si indung teh sebae langsung gak bung cenah langsung susu sapi geus bae make susu sapi mentek kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah ka salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiyatun wajaba irda'uhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang pan nu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen
lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen. Pokona mah sahabat teh manu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae. Lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan. Ulah waka bere bae madu, bere bae naon bae cai beas ke. Mal kebel di asana wadang ya budak. Eta ku indung berelah. Nungguan indungna supaya aya cai susuan. Ya resepna cek Imam Ghazali, daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba, bangsa senggang, kangkung jeung sajabana, tak engke subur cai susuna. Susukeun ka anakna. Nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha. Geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasaha ku indungna deui. Mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen. Ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui. Deuk kumaha deui. Masya Allah, ini jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh. Asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh. Tepuguh tekaru di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakitnya ngejar target eta tah. Nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur. Geus teh nyaho we disingsieunan. Waduh, ini kalau seminggu lagi tidak lurus, nah ini harus disesar. Geus ceurik bae, utang hitung bae. Aset nu aya naon ieu sepeda kempes. Warung bangkrut, asana ieu kontrakan can di aduh bingung bae. Ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jangka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup. Gara modar ge gara. Iya tuh emang kumaha gitu kubu-kubu batur keur bingung. Mudah-mudahan salamet. Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Neng mesti salah aing ngomong. Sakali deh beuteung na. Beusi kieu ge dibaca diusap ka handapan. Cek pamajikan handap caki uci ge. Aing ban nu jadi tatagaonan tah. Masyaallah. Masyaallah. Eta abe babari kadituna maca wasiqal surat Zumar. Terakhir surat Zumar. Kadituna hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta fa'ul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang ti luhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna. Baca deui bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh ai jampena babari ai mah USG gitu di USG. Waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula menok bagus jasa ieu mah tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumaha nok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh
Waduh, ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya, udah sesar aja. Disingsieunan. Geus sababaraha macemnya sieun, nya teu boga duit, kapan geus macem-macem jasa. Ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka. Gitu, masya Allah. Nah ya di akhir zaman mah beki canggih, beki sararieun. Baheula mah dukun diusapan, digedog, diluruskeun. Oh masalah, nok di meja bagus. Padahal mah aya masalah, tetep di bejana masalah. Kayak ku emak dibantuan, ku emak dibantuan. Mana salakina? Salakina di tengah heujeun. Pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun. Ngabantuan. Ceknya nama naon beureunan. Kos gitu. Jadi tenang, emak dukun baheula, dukun paraji nenangkeun. Entek tara renang bae, masalah. Kuari mah mun sesar mikiran anak kedua. Aduh, anak pertama ge disesar empang, cenah anak kedua ieu kumaha? Tuh loba kuari anu kabingungan. Masya Allah. Mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena, bisa nenangkeun ka pasena, bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah biasa muncak bidan teh ja bagus. Naon geus iraha mules gara datang we geus kadecan mules mah teu kudu. Kitu pangeunaaheun tah ke bae. Cuma lain ini harus segera. Harus segera. Wah, ini bahaya cek eta teh. Datang mah ka rumah sakit teh ieu, teh itu diimpus henteu nungguan heula. Ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ. 5 poe pan HS teh lain HS aku kudu dibayar. Ceknya nama naon mun heuh di mushola mah bebas. Masyaallah karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu karasa urang waktu ayeuna urang geus dincak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram. Jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i. Kitabna kitab Sulamun Nayren anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika, Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan. Kehitungan-hitungan falak Turki, ulama-ulama Turki falak Baghdadi, Irak. Kaya termasuk Sulamun Nayren di urang khususna umumna di unggal negara jatuhna pada hari Sabtu. Tanggal hiji Muharram jatuh pada hari Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin. Aya nu nanggalkeun Minggu. Wallahu alam hisabna. Nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu. Memakai perjalanan perhitungan kafir, nah ya adalah jatuh na Minggu. Kula pribadi nanggalkeun Sabtu. Jadi di poe tanggal hiji Muharram eueuh raramean dina Islam. Khaliful Yahuda cek Kangjeng Nabi, sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi. Yahudi harida buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu. Kangjeng Nabi kakenca. Kangjeng Nabi kakenca.
begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun Yahudi nurutan dikakencakeun Kangjeng Nabi dibelah gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae. Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng Kangjeng dikatukangkeun ditaluturkeun ku Yahudi teh ditaluturkeun ku Yahudi Kangjeng dibotakan botak aing cak Kangjeng Nabi naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh oh cak Kangjeng Nabi khaliful Yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur tuh gitu Kangjeng kitu keneh orang-orang Yahudi mah terseupeun miara kumis terseupeun miara janggot Yahudi paling benci kana janggot Kangjeng Nabi dipiara janggotna piara terus sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah khaliful Yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepkeun miara janggot mendak sunnah bagi umat muslimin ulah muslimat masing ada muslimin doang bicara mah puguh aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot. Cak muslimat kumaha ieu kiai. Kapohoan ngomong eta, malumlah kiai bayaran. Janggot. Duh, cenah kiai aya lain teh hayang nyara janggot jeung lain teh nyaho. Nyai janggotna aya 3,5. Lain janggot akar huntu akaran keluar masalah sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae kajian saeutik asal panjang sugan bisa pakai namun urang dahar nyelap teh pakai eta tah gitu ya tah eta cukup Kangjeng Nabi mah khaliful Yahuda geus seket ulah sok dibundang bae Yahudi manda kula mah teu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi tahun baru Kristen teu nyahoeun dalilna teu ngaji nu bener sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram eta mah hanya mahasiswa can kebal tah mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak atuh eueuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung bae dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful Yahuda kajeun nyana-nyana urang-urang teu kudu urang mah ramean teh lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu mencit nya tah aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar atuh Wari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD di SMP di SMA eueuh saeutik-eutik acan
bisa dibandingi urang pendidikan khusus Islam ulah berbau-bau Kristen di titah nagomak majelis taklim madrasah sok gerak teman-teman pendidikan pondok pesantren moal eleh kajen kuku mage asal percaya diri timimiti amil apa ayah di sekolah amil moal ayah tanya keluaran YIN atau UIN kuarima tanya dokter Andasna sini loh Pak Guru sini ada apa amil ada berapa amil ada berapa paling gajaknya di kampung saya ada satu dengkeun bentuknya amil atuh moal beres ka ditu na coba budak kakarak asup ka pondok pesantren amil ada berapa ceng oh i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin waruhan sira ah tunjuk-tunjuk nya nama kewaruhan sira jurumiyah moal aya di sakola aya geus di sanawiyah aliyah baheula kuari sorop baheula mah aya zaman Al-Husta Tangerang zaman Ki Muhtar Gembor kala luar ti sakolahan kos kitu bisa maca kitab kuari mana diakui pendidikan kos kitu teh formal bisa ngaji bisa baca kitab Sapinah Riyad Takrib di Araji tinggal nama di Tangerang ada Al-Husna tinggal sebuah nama mana kuari kualitas kula keur leutik ngadenge Al-Husna hebat tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah ulah ngarasa eleh terus mana di sekolah nu ngaji alfiyah sedangkeun teu ngaji alfiyah baca kitab ujianna kadangena ge garihal ulah disangka hebat eta bangsa dokter Andas ceramah kadang ku santri aing mah macana ge belu tah bahasa mana tah belu tah belu aing mah ngade aya belu tah kaluar deui tah belu aing mah ngadenge sia belu tah tuh komo datang ke ilmu mantik taruhlah mantik mah aya di universitas aya sistematika filsafat aya ideologi filsafat aya macem-macem eta teh mantek teh tuh kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pesantren lawan sababna teu dikemas teu dirapih-rapih bahasana make ilmu bilagah iraha ngomong nu rendah iraha ngomong nu kuat iraha ngomong anu naon gitu ngaranna lalaunan iraha ngomong nu keras iraha ngomong kudu bahasa intelek iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang kapanggih jeung tukang-tukang urusan-urusan mager ngobrol mager oh kapanggih jeung nu ngawinkeun korma cak Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun ge meureunnan buahan ieu cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan cak Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakun urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cak Kangjeng Nabi teh selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtada hal ieu mah di lembur ngomong waduh situasi dan kondisinya lain bagaimana ya mereka itu kok begitu beliau memang begitu cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya waduh ini sudah keadaannya kurang konfrensif ini waduh bagaimana ya nyana nanya ai konfrensif aing kitu nyaho nyana ge nu ngomongna teh nyaho mengidi koran doang lah teu nyaho situasi hayang disebut hebat lain kitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh ya bahasa di itu namun ka Inggris atuh kudu bahasa Inggris disesuaikan gitu itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda
los jeung aing teu ngajakan ngaji kana bahasa Jawa, bahasa Maluku khusus jeung urang Sunda doang. Geus sakitu bae, sia milot sabodo sia tah mah. Aing sakitu diondang bae, embung-embung ge teu bisa tajang alasan aya. Teu bisa bahasana geus. Kunaon ada kumbung-embungna aing ceramah ngahareupan bangsa bintang. Embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nyana bae. Nyana mah lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana. Modal Kiai Golkar ajur nanti kos gitu bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan kada yang ku cili sia goblok sia kos kitu tah mantak atuh deuk naon dinasehatan ai ka dieu mah berarti deuk ngaji carekan sia ku aing ngaji aing ka ditu tah hayang aing sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau Scoopy paling ya. Aja teu ngadengeun nasehatan naonan. Ye, kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengikeun kiai supaya milu ka pamarentah. Ngubrus ya ka jeung hukum. Aing ngomong rahasia ya. Aing ngomong rahasia ulah dibejakeun ka nu seje. Geus pokona masa siang aja bejakeun deui ge kitu. Rahasia terbuka ngaranna ieu. Sakali deui lain nyana deuk ngadengekeun nasehat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana. Berarti kiai deuk diajak ngubrus. Aju daek ngubrus sa kiai. Kemana yang ngaji? Kuari berarti poe Minggu mun tanggal 1 Sabtu. Tanggal 1 Sabtu berarti Sabtu Minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram. Isuk tanggal 10 Muharram. Besi di lembur lah cenah urang mah deuk Minggu bae. Sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak diakurkeun jeung ahli-ahli falak nu seje nu jitu tapi Sabtu. Besi dek Minggu sabodo masing-masing yes. Ulah ngomongkeun goreng nu minggu hitung nu bener make hitungan naon selama make hitungan nang ulama pasti Sabtu wajen teuing di Pandeglang di Serang di Jawa Timur Jawa Tengah pasti Sabtu mun make ngitungna make kitab ulama kecuali make kitab bule los. Nah, ini teu ganggu ka sia bae ka ditu tanggung jawab ge di akhirat sia make kita bule rumus nakos gitu. Kayak gitu. Jadi mah lain hasil hitungan, hasil ru'yat. Aya eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna. Almanak geus gabereleng. Nah, itulah. Di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah. 10 Muharram eta sejarahna Masya Allah. Hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah, begitu datang ke Madinah, orang-orang Yahudi puasa. Yahudi di Madinah puasa. Cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon? Bebeja cek Yahudi. Kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa, panjang Taurat. Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Firaun. Nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Fir'aun dikeremlah Fir'aun pas bertepatan 10 Muharram Kangjeng Nabi Musa salamet Fir'aun ngubrus terkerem di Laut Merah naik tanggal 10 Muharram. Atuh cak Kangjeng Nabi ana aula minhu wa minkum kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa. Kaula mah tu leuwih utama tibatan maraneh Yahudi. Nu mantep Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa. Can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa
bulan Asyura terus baik Kangjeng Nabi 10 Asyura hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi puasa teh terus baik pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot cek Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal asyr lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endek puasa tanggal 9 jeung tanggal 10 ulah endek puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful yahuda Yahudi mah puasana ngan sapoe doang geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal dalap jeung tanggal 9 Tasua disebutna ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus jadi tekungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-ashr wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi mah puasa nangan sapoe urang mah 2 atawa 3 poe nah kuari puasa ya kuari tuh uduk geus beak uduk geus aya nu mesen sate deui terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ternyata teu dielingan we poho tah sab-sab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9 isuk tanggal 10 tanggal 11 jadi 3 poe puasana poe Minggu poe Senin poe Salasa tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang ku hari niat ku hari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram tah gitu tapi jeneng geus jadi ya harus etik mah naon leupet segede kieu teu kaci teh ngan aing dek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker kos itu ai sampai keur diharamkeun ai boh barang dahar sakumaha orai koros ayeuna tasawuf teh bener kos kitu mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos henteu tunduh ja ieu mah ulah sare ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf Adek ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur cenah mah keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare antap loloban ahli tasawuf mah di masjid tolol tah tasawuf mah insyaallah ya bersih ayeuna jana orang dahar can nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe ieu itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah beureunanan aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe duh cenah kiai teu kuat jak kula mah di pabrik ieu mah ai 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae atuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang masyaallah hirup teh aya perbandingan jeung hewan
ya orang yang nusok puasa bae orang yang tanah mulut sebulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sebulan Ramadan puasa eta orang yang tanah mendeknya nama asal di bulan mulut bae nyana mendem puasa sebulan bulan puasa naon garang-garang orang yang tanah ke akhir bae hiber teng kadeleuk urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kuno sok puasa kuno sok tapa lu bae ka kuburan aya di dulu kadinya disorot aya ngeringkel nah iya asana ya ada cek dukun bae lamun anu hiber rupa orai teh rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai haris mana tibatan nu ngudag ayo orai mah puasa nu ngudag teh atuh hebatan nyangan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah wih atuh dicekel masalah atuh nu ngudagna atuh eta mah keur ngalamun itu naon hiber puasa teh naon teu penjana mah atuh diudag ku nyana brus orai eleh sinar ku orai sebab sinar puasana muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak geus eta orai tanu mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek ku nyana digege langsung bae peurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros betungna dayut orai koros mah aya kicak-kicak dia caplok kujana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok gua bus ge dicaplok keneh bae geus teu maya naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus betung noge dayut mun sebet teuing nya nama ngaringkel eta ore koros eta ngaringkel di sisi sawah betung noge huluna teu kadeuleun ieu mana huluna nya nama teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajangan kakolot baheula dan nilep di mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu-kieu teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah ke kebel-kebel lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu pok bae tah nya beureung asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tah dikencengkeun ku nya cicing bae leeh sorangan huntuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula deuk diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat di tanggal 9 na ieu da isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 na sumu ya al-asyir Kangjeng Nabi goblahu yauman wa ba'dahu yauman tanggal 10 bulan Asyura mah sejarah tanggal 10 Muharram disebut Asyura Pahara hiji ngadamel na Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram dua setelah dijieun diantep diasupkan ke sorga tanggal 10 ilu diturunkan ke dunia ge tanggal 10 ieu Kangjeng Nabi Adam iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram masyaallah hiji kedua Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun Kangjeng Nabi Musa na salamet Raja Fir'auna terkerem tanggal 10 Muharram. Tilu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sana
disalametkeun anak tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum, panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Numantak para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepentingnya pada tanggal 10 Muharramnya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina. Termasuk Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh, lantaran urang lapar coba aya naon, coba kumpul-kumpulkeun. Aya naon bea setik, aya kacang kedele setik, aya gandum setik, kacang tanah setik, aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik. Hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh, asakeun, diasakeun. Begitu deuk diuyahan, uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun, disebut bubur Asyura, bubur tiis. Nek baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok di uyahan. Cek ulah mah kuari mah uyahan bae tetep. Uyahan bae tetep. Ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan. Masyaallah, jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pan tiis asuronya. Jadi jaho. Kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anakna kolotna ge pan kuari teu tasu pan kuari. Geus teu nyahoeun tah. Ieu tanggal 10 isuk puasa sorena ngabubur tiis ngan teu instruksi teh mah sakadar sejarah doang. Geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah. Hiji bubur tiis ulah loba-loba teh mah sejarah doang. Nomor kadua mah bubur kacang ijo bae make roti. Disusuan basa etik. Anjeun eta mah geus anakna nanya, "Mah aya dua mah." Ieu mah sejarah. Ayeuna ieu mah jang sia. Gitu jadi dua aja. Para eta kolot baheula ngadidik ka urang, masyaallah terkenang kuari lalepasan di bidah sih. Pas gitu teh ya, tapi bid'ahna termasuk bid'ah hasanah. Naon ngadidik ka anak nyaho pan urang. Oh nya tuh. Kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam. Kangjeng Nabi Yunus teh dinaon kitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk na eta tanggal 10 Muharram. Jadi lain letik-letik poe, lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa. Urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la asumanna at-tasi'a tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi
dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu menang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teu nyaho make dasi teh haram elatna lan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari maka dasi eta teh min jumlati Yahudi teh positif Yahudi ulah tak gitu je pakean mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae kama mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya make samping paling rek HS doang teu make samping makanya ke celana panjang gawe itu sarua jeung Yahudi tak aya nu ngaharamkeun ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh balik deui ka fikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat geus atuh masih aya nu kiai make celana atuh teu salah eta teh kiai fuqaha ngaranna lamun anu nasab bambungan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make nah kudu akur nya mikih nya tasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawab nah wa man tasawaba walam yatafaqah nah jadi ai dalil mah hiji bae nah ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih jang fikih pake dalil tasawuf garetek aing mah ka situ engke teu puguh kacau tuh gitu nya tah jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur beres Masyaallah hiji terakhir dina pembahasan hadonah teh mengenai hewan urusan budak geus beres dibahas ku urang urusan nu edan geus beres dibahas urusan rokik jeung amat di negara urang mah tapi pembahasanna geus beres kuari mah dek nyaritakeun pengurusan hewan urang boga munding boga sapi boga domba boga persi boga bebek boga soang boga hayam boga manuk purukutut nah termasuk boga lauk eta ngaranna hewan sedangkan urang teh disuprih ku sara hakikatna Gusti Allah majazina Kangjeng Nabi urang teh kudu sianah lirruh kudu ngaraksa kana ruh hormati ruh sing hade lantaran ruh ieu adalah titipan Gusti Allah nu ditempelkeun tadi ka manusia kuari ka hewan nah ieu teh ieu moal aya bis jelema nu bisa nyieun hewan komo nyieun rumah boro-boro nyieun nanyakeun ge moal aya nu bisa ngajawab yasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi naranya sahabat naranya manusia ka anjeun Muhammad tentang ruh jawab qulir ruh min amri rabbi urusan roh mah urusan Gusti tama urusan pangeran moal aya nu bisa ngan Kangjeng Nabi secara khususiyah nyaritakeun urusan diri urang aya zahir aya batin di batin urang teh aya kolbu di jero kolbu aya sir di jerona aya ruh nah iyalah ku Kangjeng Nabi dicaritakeun
aya lelembutan urusan anak urusan roh nama nukos gitu mah urusan nanyaken rohma mual dijawab tapi lemun urusan masalah gitu ngurusan roh nama tak iya ku Kangjeng Nabi dicaritakan sebab naon sebab tina bahasa Kangjeng paeh eta khurujur ruh anil jasad karualna roh tina jasad berarti aya roh khusus anu nempel di awak urang ketika urang maut keluar tah roh eta teh ya mual bisa dipertanyakan tapi jelema-jelema tertentu mah geuning bisa neuleuh ka roh Kangjeng Nabi bisa neuleuh roh Kangjeng Nabi wali-wali aya anu dibere maziah ku Gusti Allah bisa neuleuh ruh ya Allah kuring mah ngadenge eta bae ge mani muringkak bulu ningali Mama Sobari ngadenge dongeng Mama Sobari kerja miahan kieu terus dikali kaluhur aduh ruh Mama Ilyas naik maot berarti roh kadeuleu Mama Sobari nama di dieu di Cilimus Mama Ilyas nama di Banjar coba eta roh bisa kadeuleu Masya Allah entah Kangjeng Nabi bisa ningali di jero kuburan keur disiksa kitu kene sebagian wali-wali Allah ajaran-ajaran kitu teh kuari dilengitkeun melalui partai PKS melalui Wahabi sabodohnya nyana urang-urang deleukeun ke ujung-ujungna anu kuat ngawahabikeun desakanana ti mana ieu ternyata ti Yahudi Indonesia begitu kental dengan karomah Indonesia begitu kental dengan maunah Indonesia begitu kental dengan mistik walaupun mistik eta teh timbul ti karomah timbul ti maunah atawa ti dukun mistik mah leuwih umum deui ieu hese untuk diruntuhkeun cek urang Yahudi bidah-bidahkeun ulaya muludan ulaya marhaba ulaya wirid-wiridan dibidahkeun nah lantaran hese bae melalui Muhammadiyah melalui Persis melalui Wahabi melalui PKS kuari dibuat sedemikian rupa di pemerintahan tah tapos kitu nyana zahirna mah nurutan Kangjeng Nabi berjenggot kula mah ingat ka dongeng eta berjenggot tak bertumis kambing bertumis tak berjendot hurang udang nah nya jadi masalah gitu karomah mantak di Indonesia mah tetep pamimpin teh kudu anu berbau mistik Bung Karno baheula Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai deuleu kelas duniana di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wain wiridan ibadahna etalah Bung Karno mantak carita digul carita Jakarta carita dakwah Bung Karno memuringkak bulu orang ketika Bung Karno rek dakwah ka Rangkas Bitung emang naik mobil henteu naik kereta api Bung Karno ti Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung sababaraha santri nu deuk masantren ka Rangkas Bitung cek santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh ini mau kemana saya mau ke Rangkas mau ke rumah siapa mau ke rumah Kiai anu oh mau ke rumah padahal Bung Karno gede ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede jadi akur tak tujuanna berapa orang cek Bung Karno saya ada 15 orang mah udah nanti saya bapak yang bayarin ya ih jangan enggak udah biarin tah dibayaran punya 15 orang di kereta api itu nanya si itu teh nanya bapak emang dari mana saya dari Jakarta nama siapa nanti juga kenal lah nggak usah tahu tawadun teh coba lamun kuari bapak ini siapa nggak kenal loh lihat nih apa nih nih waduh sembarangan doh Bung Karno Masya Allah muringak bulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno turunnya di Rangkas babarengan yang santri pura-pura mau ke rumah Kiai anu rumahnya di mana yuk cak santri bareng sama saya ayo kamu duluan saya belakangan aja sebab saya nggak tahu rumahnya terus
dar datang ka imah kiai itu rame. Cak sentipan rame amat. Nanya emang aya acara nungguan Bung Karno. Tak Bung Karno na horeng eta. Aduh, cak santri teh aing kita tadi bareng jeung Bung Karno horengana. Tawadu ieu mah kula keur carita tawadu. Masya Allah, pohara amat. Tinggal santri we aing tadi bae atuh cak cenah teh. Aduh, ngobrol teh Bung Karno ku tawaduna. Terus ceramahnya pidato na pinu ku hikmah Al-Quran jeung hadis terus baik. Maka cak kiai eta wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal helanan sejarah pohara ye Sangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung. Ceramah nanu di Bitung mah inget bae ku anfusakum wa ahlikum naro. Andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Jagalah anfusakum dirimu baik-baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian. Kalau kita cerita diri kita di sini, kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno. Ahli berarti seagama cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama berarti bukan Indonesia saja. Bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya sia. Nah ieu tah keur dirangkas Bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek di alam terken ente cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta ulah memeringkak bulu nuan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno. Masya Allah neye ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirangkas ayat ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas Bang. Sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka merah putih harus naik apapun yang terjadi. Ceramah dirangkas Bitung seperti itu. Tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun. Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah dirangkas. Tuh bareng sia jeung Soekarno jeung aing. Bupati Gejan bukunya hawan sejarah kos kitu. Buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah. Geus inting-intingan bukuna ge. Sejarah Bung Karno. Eta teh kan kuari dikasetkeun aya ceramah di Bitung aya kasetna, ceramah di Rangkas aya kasetna, ceramah di Pandeglang aya kasetna, kuari barisan da kuari nyaho nu asli nyaho lain ge. Pokona eta bae lah. Eta teh bukuna ge. Teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah. Nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain dek MKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba nu asup PKI mah nya moal nya teu Ki Hairun salah satuna jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babarega jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad. Iya sejarah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Iya hewan. Kumaha hewan ya? Zaid boga munding. Cek urang Bandung munding ge. Cek urang Belaraja mah kebo. Serem kadang-kadang kebo. Taeta Ki Zaid boga hewan munding, boga hewan sapi, boga hewan domba. Eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting. Ka hewan mah meuting. Sing ada ke jang paranti kulem ulah gitu. Nya ai ka kebo kulem ai ka jelema segera hees. Tibalik.
yang baranti meting kumaha kahayangna ye munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheunnya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureunnya nemah tina cai jeung jukut domba nah ye domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan urang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing hade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silahkan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng man wang soang gitu lain Persi wang kumaha lamun boga imana keres pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan ja urang mah teh eta teh waktu teh eta pan waktu hees kumaha keur waktu hees aya wang wang pan eta nya lep-lepan aya soang kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tunduh sok leungit ngageubahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees lamun teu hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot eta heran Persi boga kamonesan Persi teh kos kitu nya mah eta Persi mah mun kurang lalaunan dah moal tapi lamun digareuwakeun coba buktikeun ku ari bisa dibuktikan Persi deuleu tah asal digeubahkeun crot ngising nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan tahilanan nu pertama walaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi kitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu nan ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran berkeliaran mulai Bogor Cianjur Sukabumi Bandung Tasikmalaya Garut Ciamis nyana nyararieun tempat ke ngarit ke diweta baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teu coba tolong teu dilepaskeun Masya Allah atuh batur teu gaok pepelakan batur teu gaok pepelakan nah etalah mentak digondrong mah satuju tak kula mah digondrong di kebun jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon ngaranna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae pencit bae kakara ini kambing siapa kambing saya bawa mak lu udah dipotong sama gua beres gondrong eta kos gitu iya mun marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih ceknya kan itu mah harus dipagar udah gua pagar kambing lu kesini ntar mah kalau lu marah lu nya gua potong lu babarengan orang gondrong mah nu miara ge sarua jeung di Cianjur kitu bae tah masyaallah datang ka kuari berkeliaran gondrong
kebon jeruk tuh Ciledug bukan kembang Malaya nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar kemis Cilongok henteu Cilongok ketinggalan pasar kemis Kendal kan itu terus ya budaya jahiliyah na masih kene kabaheula-baheulaan sepatan mah komo bapak moyangna teh mah kaditu ya Allah ya Rabbi mentak imah teh imah bararsi di urang mah tatanggalan lain embung melaknya nage asal melak heula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur dipelak embe ngobrol nu melakna ka jero bae kompetisinya mah heula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa itu ku kita ye wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh ye walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahar dibere nginum disebut dikombong kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae boga lauk urang paraban lauk ge sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha kitu keneh boga manuk mantak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sayyidina Ali dibeli budak ieu manuk sabaraha duit cek Sayyidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun bantuan dihiberkeun cek Sayyidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sayyidina Ali lu sering Sayyidina Ali meumeulian manuk dihiber-hiberkeun andai kata endek masalah fikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadedengekeun suarana ka purukutut teh aduh mun geus ngadenge purukutut hutang ge leungit mantak tilok mah hutang ngadengekeun suara purukutut bae ieu sabaraha purukutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah purukutut pancawarna ieu mah 30 juta eta barurah eta can dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta purukutut sagede kieu 150 juta masyaallah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta nu dibutuhkeunana suara purukutut masyaallah luar biasa mantak aya jelema keur mandian purukutut kieu we teh isuk-isuk teh geus teneng pak leupas 30 juta Nisain purukutut teh. Aduh, 30 juta. Cakira 30 juta. Pamajikan naon? 30 juta iber. Geus galamun ngarokok 30 juta. 30 juta. Tungtungna mah lain bunga edan. Sok aya mah jelema teh. Tah eta teh heg we cek fikih mah asal diurus. Kebutuhan purukutut teh naon? Kebutuhan manuk beo teh naon, kebutuhan manuk cicit teh naon, kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya teh teh naon parabna ulah kieu purukutut engke dibere caw Ambon cek purukutut waduh aing teu beuki atuh ieu mah bahakan ku sia jelang-jelang aduh teuing kadaharan aing cek purukutut kudu akur tanya heula tot aya sia kadaharan sia naon tanya heula ulah main bere-bere bae pan urang manyar nyaho urang geus tah mah bangsa apung manyar bangsa manuk anu sok bring hidung teh naon ngaranna peking eta teh nyaho geus maninin geus lain deui maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus teu kabitaeun nya mah ku hileud-hileud leutik maninin mah tah mantap hajuna jana uncak-encak di tangkal sejen haju ngising datang kena bakal jadi mangandeuh maninin dah bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul mangandeuh bawaan manuk maninin da teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan
kita Bayatul Hayawan paranti nganyakeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halalna. Kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang. Ai manuk leutik ai pamatukna panjang. Nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus. Hileud na engke di mana-mana nyana enslak bakal nangising di dinya. Engke bakal jadi mangandeu teh pan teu bagus. Maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur. Sabaraha duit ieu maninin 500.000. Heran aing mah maninin 500.000. Naon nu diarahna isi maninin tah eta kos kitulah. Nah ya manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus, secara fikih mah baik. Aya jelema nu terhibur ku suara manuk sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyin untuk kelengkapan alam ialah manuk. Aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk, waduh serba bisa ya manuk cek jana teh. Cek pamajikan kakak teu bisa aduh teu ngabaceo boro-boro ngabaceo kakak mang wajah ge eleh bae sial sia manuk lu ngabaceo nyana nu ribut manuk serba bisa tah eta lah manuk nah ieu kadaharana kudu di selidik mun ti kukur naon perukutut naon beo naon meninin naon manyar naon kerak naon mun kerak bahaya kerak mah bahaya ulah bae. Urang resep jasa ka manuk kerak pan aya sasadama bagus. Kerak tah. Tapi ulah, naon sebabna? Atuh pada haranana teh nu paranti isuk-isuk kaluar teh. Bahaya ke atuh ambreng-ambrengan. Kerak nandak aya bahasa kolot baheula dasar kerak beuki tai. Kerak. Tapi budak kuari mah teu pentingnya rawuh ka manuk. Sebab manukna geus eueuh, aya ge di tempat manuk. Ai baheula mah zaman kula leutik. Asal keluar bagai Masya Allah manuk jaket trot serem tangarana jaket trot sareng gunting hidung deh geus puguh alap-alap di luar kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa urang neuleuh kuntul sasawah ngayapa putih kabeh Masya Allah luar biasa manuk segala manuk aya di sawah teh eta alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma Masya Allah tatangkalan kabeh haju tatangkalan naon ge bangun nu boga buah tangkal buah teh ku kabehan di ala eta berkah amat baheula mah aya tangkal buah hiji angin gede di parulung ku kabehan nu bogana aja teu nanaon kok bisa teu nanaon atuh nu bogana ge teu melak ieu da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa kebon mana wae bisa dipulung ku urang eta zaman barokah anu luar biasa nah zaman kamari tinggal kenangan kuari mah geus sareres hese subur mah subur tapi sabares ningali manuk geus eueuh kunti anak ge baheula mah ngahiji jeung jelema ngahiji kunti anak teh atuh urang-urang nyana-nyana urang kaluar aya kunti anak kan tah aya kunti anak kan tah komo malam Jumat majeng malam Salasa aya kunti anak aja bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh moal salah mulai tah kajahiliahan aya deui tah bener bae emang osok aya teh asal aya kueuk aya nu reuneuh ditungguan ku kueuk dumantak abeh naon eta pinter kolot baheula mah kasalakina ulah ka mana sia ulah ka mana pamajikan sia geureuneuh emang kunaon tuh kueuk di luhur sok aya kunti anak kan dumantak salakina atuh ngahekeke we di dinya ngolotan disebutna terus gitu alalakur beta kolot baheula teh aju deui nurut beta minantuna mun teu maka mana ieu mah ngadenge sora kueuk cenah kadun yang pemajikan puguh mah beukian nyanana eta zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari ieu tapi bener urang kaluar beta kueuk aya tah urang kueuk teu keubel aya nu sora tuh nu bogana cak nyaran urang nanya ka kolot nu bogana kueuk teh kendaraanana nu sok numpakanana eta oh kitu kunti anak ngaranna heuh kunti anak sok kumaha kunti anak mah nu sok ngarumbai buukna eta kunti anak ngaranna ajunya nama tilok make calana kunti anak mah pentingna kadeuleun teh kunti anak kolot baheula teh dongeng kos kitu kuari dikontrakan Pak Haji loba eta loba aja eta kunti anak malulu eta insyaallah baheula mah naik eta naik manuk kueuk kuari mah naik Scoopy
Ya Allah, ya, perbedaan alam nih, perbedaan zaman. Si kene subur jasa. Masya Allah, orang menyaritakan babanjiran bageret, berada setengah babanjiran simut, Masya Allah. Wis teu kawadahan. Urang dieu kabeh ka sawah ngalan simut nu botol teh anu ditiir teh. Simut lagi geus macem-macem, aya nu teu meunangan bae deui sarua, pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae. Bebeja ka bapana batur meunang sabotol dua botol nu satiran kula mah teu meunang. Mana pangitikna? Ieu, coba ka dieu ku Abah dihitung heula. Mais manggang ngorogo poos, mais manggang ngorogo poos. Atuh sia mah poos. Tungtung lah poos. Moal meunang-meunang sia. Nah, ku Abah dihitung dari mais manggang ngorogo, tah ngorogo bae tah atau mais ge tungtungna mais manggang ngorogo mais mangga ngarogo. Maisnya mais tek. Ditung-tung tadi mais teh potong. Tak, geus mais. Bener bae. Begitu ka sawah deui, masyaallah. Meuli nya lauk mais. Pohara jasa. Cikene alam-alam nu kos karari itu teh. Urang lamun aya kokorolokan didelekeun we urang aya anak lele, pasti aya indungna. Aya anak lele segede kieu segede curug. Indungna kajen kumaha ge. Aya indungna tangan. Tangan. Geus ulah di tangan-tangan cakolot pasang bubu wae. Ge pasang bubu geus terapkeun ka dinya kotrek. Lah malah loncor mah eta cai ka sisina ge. Artina henteu rapi tapi eta pinu. Nang saha eta nang Allah melalui malaikat ka dinya karunya teh budak. Bubu pinuan. Padahal tuh moncor ka dieu ge bisa tah kasih si bubu tapi masyaallah dibawa luar biasa. Tah eta zaman geus eueuh, kos kitu teh zaman subur luar biasa. Di mana zaman subur mah aneh. Kumaha anehna? Ujim-usan ngecrek, urang teu ka mana-mana. Di mana? Deuk ka mana tuh jahese? Hese, tapi dahareun ku Allah dikiriman boro-boro di sawah disolokan leutik. Ieu di luhur kenteng bae aya lele, aya gabus, model bae. Model di luhur kenteng, barang keur kieu we, tiris isuk-isuk. Aya cai, dia hujan ngecerek. Ih, di kenteng. Aya lauk gabus gede, cokot. Nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa, tani atuh hujan. Dahar mapan sia kudu. Tak ku aing dikiriman gabus ka kenteng tah. Goreng ku sia. Asal urang boga kayakinan ka Allah, dahareun datang ka urang. Ieu mah kuari kayakinanna geus eueuh, kayakinanna kieu, lamun teu digawe hese sia dahar. Atuh hese bae. Bohongan kayakinanna kana digawe. Mun teu sakola sia teu boga ijazah, moal bisa digawe. Atuh kayakinanna ka dieu kadinya. Mendak anak inda zoni abdi bi, kuring mah kumaha sangkaan hamba kula. Kuari sangkaanana geus eueuh kayakinan. Baheula mah yakin. Dah cokolat baheula deuk ka mana-mana teu kudu dahar, asalna dahar ieu naon? Tah ngadahar dangdeut congona doang, amis ge. Deuk ka mana kuat ge sia. Ngadahar 7 bae pokona. Kuat yang amis deui. Geus kitu bae tah mah masyaallah, pohara jasa. Kukuk bae kukuk. Leutik keneh isuk-isuk urang gadinya leutik. Cakolot teh hayang ngadahar kukuk amat gampang. Tutupan ngan tutupna make anu diawit teh anu karatan. Nu diawit teh kitu tah. Longkopna. Tutupan make longkop, ngan make kuku heula dikitukeun saeutik. Trek. Nah, longkoban gadinya bisa ditungguan. Aditu heula sagedeung. 1 menit 2 menit sajam dede bude. Kuku ngadadak bude. Coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta. Ya Allah. Oh ya Rabbi, Masya Allah. Ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu. Ngalaman kuari mah HP. Digerogeun ge ku bapana. Hei, teuing. Hei, ka dieu heula. Berarti itu si kurang teu gade ge tah naon? Kagok mah. Oh, tuh. Nang saha meulikeun eta HP-na? Nang mana? Aing teu ceurik pan, ai dibere digerokeun teu nembalan. Ieu zaman kos kitu ku hari. Zaman HP nu meuli kana mana lantaran nyanana ceurik, ai teu dibalikeun ceurik, ai dibalikeun atuh eta kos kitu digerokeun teh. Kita ka warung teh balanja embung mah.
zaman redan kabeh anak jeung indung edan kabehan ieu nah iya kercerita masalah itu hewan wajib diberi parab di paraban eta hewan di inuman embungeun bogana Zaid boga munding kemudian teh daek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi tah mah tuh asal geus sasada bae berarti lapar moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kan nyawan banteng lamun moh lapar moh lapar tapi lamun moh iya tuh kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kebo sasadana beda-beda eneng teh mah anu bapana tah beda teh mah lain hayang parab teh mah neuleuan wajib di paraban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripuh sedengkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo ji urang lamun di negara Islam rapih ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kamari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore nya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi tah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu tah ieu pas sakula anak Salawi ceknya teh ampura beusi aya Mang Salawi di dieu pasti ayah hiji mah aduh sia sangaran kula Kasim tuh kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor kunaon abah kula Salawi henteu daekeun maraban kebo geus 2 poe kebo wewean bae je ka RT-an saja RT 404 kula oke kelurahan sa lah kelurahan mah geus eta bae pokona mah geus datang tim ti kehakiman datang ke dinya mana Pak Salawi saya Pak ini kambing kerbau siapa ya saya Pak berapa kerbaunya 6,5 Pak 6,5 6 meneng 1 oh iya ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim iya laporan apa itu anak saya laporan nih tanda tangannya surat laporannya jelas bahwa dia anak Pak Salawi sekarang padahal sehat tidak mau lagi ngempanin kerbau betul nah ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam undang-undang 5 pasal 5 di Indonesia ayat tahu undang-undang nah ini bainim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin ketentuannya dalam pasal 5 undang-undang 5 di negara Indonesia kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin nah ini adalah keharusannya 3 1 harus dijual bayin kedua kalau tidak mau dijual harus diempanin kalau nggak mau jual nggak mau ngempanin potong bagi saya kok begitu Pak Hakim iya ini kitabnya tuh fil makul ala bayin au anapin au dibin kelihatan nggak udah nggak kelihatan saya udah tua Pak ya ini undang-undang pasal 5 ya jadi harus gitu nggak mau tidak boleh tidak harus dijual jual nggak mau Pak saya mah nggak mau jual kebo kenapa emang rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual itu mau diapain itu malu empanin itu nggak empanin juga nggak mau anak saya nggak mau biar pada mati aja goblok lu udah dipotong aja mun teu daekeun bae dijual tetep teu daekeun maraban embung pilih di antara 2 hakim
antara dijual jeung dipencit. Tunggu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin. Hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya. Waduh, terenyuh. Masih belum mau dia ngempanin. Hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar, jual, duitnya kasihkan. Rapih di negara orang. Kunaon sebabna? Syianatan lirruh, sebab ini hewan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan. Itu keneh manu purukutut geus sadat. Anak nangis bebeja pa eta geus soraan purukutut pa kurang parab pa. Lah, hayang aing, moal ngaraban. Emang kurang itu. Puyang aing. Be aku purukutut bae. Atuh ai be aku purukutut mah bikeun atuh jual moal, kena sapaeh-paehna bae. Itu beres, Udbiro lapor ke hakim. Pagi Pak Hakim, pagi. Siapa kamu? Saya Teddy. Pantas buka purukutut mengaran Teddy. Iya, ada apa ini? Laporan Pak atas nama bapak saya ini. Saya anaknya. Kenapa? Bapak saya punya purukutut. Burung purukutut itu suaranya sekarang udah serak. Kenapa tuh serak? Kurang empan Pak. Kenapa nggak dipilih? Justru itu saya laporan ke sini. Tolong ditangani permasalahannya. Sebab saya suruh jual juga nggak mau, diempanin juga enggak. Ini rasanya 2-3 hari lagi isdet Pak. Apa itu isdet? Waduh, gue tahu isdet Pak Hakim. Mati. Oh iya mati. Survei gua hakim didele. Nah, panggihan. Ternyata embungan. Pilih tilu. Ala bayin, awalapin, awadibin. Jual atau diparaban atau dipencit beta purukutut teh. Eta teh kudu aya tim ti nagara. Masya Allah. Islam teu kurang kumaha. Rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrem terhadap Islam. Hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan. Tai podol sia. Ka dieu sia ngomongna jeung aing. Aya tah di Kristen urusan urukutut. Ayo sia. Ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala macam. Moal aya. Paling aya kemanusiaan doang, mengganggu dan mengganggu. Ieu mah lain ketentuan langsung tinu bogana ti Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang, melalui penjabaran ijma ulama, jadilah kos kieu. Ya Allah, eta lamun hewan anu di dahar. Nu di dahar teh anu sok di dahar mah ya sapi, ya munding, ya domba, kemudian atuh ayeuna mah hayam, persi, soang. Nah kumaha tilu tak ketentuanna namun teu daekeun. Mun teu daekeun maraban jeung inuman, berarti tilu ketentuanna bayin, jual, alpin, paraban, awadibin, pencit. Kumaha lamun binatang anu tara di dahar? Aya binatang cocokan tara di dahar, ucing misalna, anjing misalna, boga anu hideung teh naon ngaranna? Nu sok aya di Lampung teh. Nu sarua jeung Mamang teh beungeut teh. Siamang. Nah, camang teh eta teh ua-ua dan lain sebagainya. Eta binatang-binatang maung teh ya. Kemudian gitu boga di kebun binatang mapan segala binatang aya. Komo teh ku mah taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah. Urang dek ningali binatang India, binatang Afrika, binatang Amerika, binatang nah aya. Eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya. Pernah neuleuh ngan gua mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye. Engke halal apa halal coba deuleuh buktina. Tan mandak urang neuleuhan ka ditu banteunna naon ka kebon binatang neuleuhan ieu nu bentukna nu kieu halal, ieu haram. Gaji. Jadi urang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawasi doi ka dituna. Teu beres tah mah tuh. Tuh mantak kula inget ka Abah Ucu. Ucu almarhum caringin nyana aya nu ngajak ka kebon binatang. Kadinya ka taman safari. Berangkat biasa ka ditu. Aya neuleuhan haram halalna bae cak Abah Ucu teh. Oh ieu binatang. Oh ieu nu sok didongeng-dongeng teh cak Abah Ucu teh nya. Naon? Peucang. Ieu horeng peucang ieu. Pinter sia peucang cenah. Ngelehkeun maung teh peucang ieu horeng baheula maung eleh. Unyana teh ku peucang. Munaon eta cak peucang teh masya ka mana ka anak maung. Eueuh nya nu keur neangan dahareun.
bejakeun ka Masya aing hayang ngalakian Masya gitu bejakeun sia ku aing ka Mai bejakeun ku sia sambarangan Mai galak anjing nyaho bejakeun ku sia waduh barang datang teh mah tadi aya pecah kunaon aya naon cenah nyana ka dieu kunaon ngalakian emak tolol pecah nu mana tuh nu di itu teh diudang eta diudang ku mau wah atuh pecah teh geuleuh geuning wah aing beunang asana cak pecang ieu aing beunang asana ieu kabeneran aya gonggorong asup jana ka gonggorong set mau ge poan set teu asup mau mangan sakieu doang nonggeng we pecang balik deh ka dieu nah ini dia aduh guys aya be ya tinggal orang dongeng binatang nun teh di dahar kumaha coba wallahu a'lam bishawab